Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan solihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji afaka ya jiratal ya uhailal judi wal karomi. Ya uhailal judi wal karomi. Abdi tos maca dina ayat suci sadayana makhluk eta bakal mati, nyawa bakal lepas tina diri abdi, pisah raga badan sareng anak istri, pisah raga badan sareng kulawargi. Ulur sarerea ukur nyeng cerikan sabab eta bakal perpisahan. Anak istri salaki teu bisa nahan, harta sareng banda oge kapangkatan, jembaraya teu bisa nulungan. Abdi tos ngajepat cicing teu ngapan, baju sareng perhiasan dibukaan, sabab raga abdi bade dinandian, tos dibersihan dibungkus ku kapan, sadayana ngadeg abdi dipindahkeun teras diasupkeun kana kurung batang abdi dijepatkeun, kurung batang tuluy ditutupkeun,
teras digarotong bade dianterkeun kagalian kubur abdi diasupkeun kana pakuburan tuluy digolerkeun nasang kerodongan abdi jejeritan tayanu nembalan kalah di padungan teras diurugan bari ditincakan palapah Kamboja teras ditancepkeun di luhureun kubur abdi dipalakeun batu nisan lebah sirah jeung tunjangeun cai dikucurkeun kembang diaurkeun abdi nu dikubur ukur ningalikeun eungap sareng poek mimiti karasa hoyong ningal curug oge henteu bisa kesang ngucur panasna luar biasa hareudang bayeung yang ku abdi karasa kaduhung hanjakal kakara rumasa di luhur kakuping beres nu nalkinkeun anu eusina ka mayit mapatahan di akhiran doa bari di aminan sadaya ninggalkeun ka abdi sorangan dulur jeung baraya keung sareng poek mimiti karasa sabab waktu hirup loba nyieun dosa sombong jeung bedegong kapada manusia ngupat kaawonan dianggap biasa laku lampah salah Duh Gusti nu agung abdi sejatobat mugi tabitina dosa jeung maksiat hoyong dipasihan ilmu nu manfaat abdi ngaharepkeun rahmat selamat di dunia sareng
yang di akhirat. Al-Fatihah.